Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng maya kieu, wilujeng patepang deui sareng cenana Mang Deden. Mugia dulur-dulur sebangsa dan setanah air anu sok lalajo videona Mang Deden aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Tah kadulur-dulur sebangsa dan setanah air anu acan subscribe channel Mang Deden, buruan subscribe, tuluy aktifkeun notifikasina ameh teu tinggalin mun aya video anyar. Aduh, teka rasa waktunya nyerelek iya kasar deh waktu dan waktu dari lah sih kurang buka heula naon aduh geningan goreng Bismillahirrahmanirrahim. Budak sekali di wae aya naon cenah. Aya naon dari mana? Mang, alamat di mana teu kepanggih. Teu kapanggih? Heeh. Oh, siatu udah digambarkeun ka mangnya. Oh. Kayak mana lah orang ieu tuh. Kieu kiranya foto jagong nya. Apal kan gang buntunya? Gang buntu apa tah? Tadi tanya benteng pan jangkung. Kade ulang aja lah ngadieu nya. Mun ajeleng dia bisa sangat bangsa. Pokoknya teu kataekan da jangkung. Kakan kita ya ieu aya jalan saeutik. Tuluy we, tuluy tah. Engke manggian deui gang parapatan aya nu ka kenca, aya nu lempeng, aya nu ka katuhu. Kade ijal ulah belok kenca. Ya berarti lurus tuh Mang. Lain. Kemana atuh? Ya ka katuhu atuh. Oh. Terus lempeng sebelum kakak tuh tanya. Nah tuh yang lempeng tuluy tangke teh di dia aya pos rona atau pos kamling. Aku ini kok aku mau. Lain imah PRW manya imah PRW pos rona atuh. Tuluy we tuluy we. Engke ijal manggian imah anu aya babalongan. Tah didinya imah PRW teh nu aya babalongan. Nah, dia pokoknya tanyakan kadinya mah lah. Sakitu nggak sang sakitu. Oh gitu yang mana tuh Mang? Sami-sami. Kade hati-hati. Tuh, ayo lagi gitu wae. Tuh. Cair dah harus kita ganggu aing. Astagfirullahaladzim. Ye. Ijal.